kuota ludas. Kemana yang video itu nah tuh. Tuh pikorbanan acan nu liwat atuh dohnya. Kuota beak, bensin eueuh. Asa kumajeun nah. Aha. Aduh, aing geus apes deui bae. Paingan panggih jeung ucing jalan deui. Balik deui aing. Lah, kadeuleun. Pasti minta duit aing mah ieu mah dipalak. Coba Ini mah bas wae. Hop. Ka mana, Bah? Teu ka ciri di dieu bungkeulekan aya jama. Hayang teh eureun atuh. Aduh. Rusuh. Lah, rusuh-rusuh kumaha naik ka mana di? Gampang ke mulang mah dianterkeun. Kumaha deui kumaha? Ka dieu ye, bana sok kali ki dieu. Jadi kieu ya, Bah. Abah mah kapan kolot? Urang kan butuh solusi ka Abah teh. Ke neboga kasus naon maneh reka polisi sagala. Abah, jor-jor kana polisi. Urang mah teu kasus. Dianggap urang DPO. Ai cik keneh Solusi Abah jalan keluar. Nah anu kasus jor kana polisi. oh jalan keluar. Kari eureun keluar mah. Gawe, keluar gawe. Lain masalah digawe eta solusi teh jalan keluarna kumaha? Keluar ti pagawean atau keluar ti imah? Nah lain kitu ieu lain Abah. Solusi teh jalan keluar, Abah, jalan keluar teu keur digawe, teu keur di imah. Man model keur pararusing, butuh solusi ti Abah, jalan keluar. Kumaha carana? Oh, atuh lain ngomong ti tadi sia teh gering. Ai pusing mah diobat. Abah, nah sahanu pusing atuh. Teu gering, pusing sote, butuh kuota, teu boga udud, teu boga jang meuli bensin. Lain gering. Ari pangna jadi hubunganana jeung urang. Kapan urang teh minta ka Abah? Tah urang mah teu boga duit. Urang mah Atuh udud, Bah. teu udud, teu duit. Urang mah urang oge ieu teh rek ulin teh sugan we. Panggih jeung babaturan rek mere kopi nu barek udud. Aing geus masalah karena malak ka aing minta duit. Mah tuh kapan saeutik teh ai koplok masuk wae geuning duit. Lain koplok beureun we kolot. Kolot di satu hampura. Mah tuh bah ieu urang nasibna ayeuna. Urang mah teu mawa duit, ai duit mah teu ngawa ge atuh. Ngan aya oge pan boga duit saeutik oge diinjem ku si Cinut. Diinjem. Heuh, jaba urang mah teu sanggup nagihna ge. Oke, nah teu sanggup kumaha, Bah? Galak. Urang mah teu sanggup kajian awewe ge, kajian eksina sabayarna bae urang mah nagih mah teu sanggup. Gas. Keun gampang ku urang Bah ditagihna mah. Kan arek sabaraha persen jang urang. Pang nagihkeun kumaha? Arek ku urang keun lah. Karise katu ai butuh mah duit. Meureun arek mare sok 5% keur maneh mun berhasil. Embung 5% mah. Kagok lah. 10 moal kauntup. Kagok 10% mah. atuh hayang sabaraha persen? Geus ayeuna 30%. Keun ku urang ditagih, Bah. 10 tiasa rek 30%. Heeh. Sok tapi lah urang da keur butuh urang ge sarua. Eta jam mana? Eureun. Sok ka dieu.
Aya naon atuh? Ya urang kerusuh. Lain kieu. Teteh bener lin heuh boga hutang ka si Abah. Nya, ari kitu maneh naon urusanana? Kapan kuring titah nagih? Ya, gawe naon manehna nagih ninitah si ieu ya. Ninitah preman. Nyerakeun jaba di jalan kasampangan kieu. Meni jiga nu agul nginjem duit sakitu oge. Aing mah aneh, udah urang mah teu sieun maneh rek nitah saha-saha oge rek nitah preman rek nitah naon aing mah teu matak sieun ieu. Aing sieun. Lain kitu ieu maksud urang mah cinut eta teh. Dah, gitu lain kumaha geus puguh eta mah ngarek ngabibirang urang supaya batur arapaleun urang boga hutang ka didinya. Kalau mun gede jutaan jiga batur. Bari nage ngahutang isuk-isuk. Ayeuna wayah kieu sore geus nagih. Yo, ku aing dibayar tah, hutang mah heueuh. Aing mah sok aneh komo lamun juta-juta boga hutang kada hutang sakitu oge. Riweuh, di mana ge meuni riweuh nginjom duit isuk-isuk sore geus ditagih. Deuna komo lamun jiga batur jutaan penting can dipake duitna oge. Nya cuk aing geus galak. Dimayar. Nah ieu teh salah, Bah. Bet itu apa eta 10.000. Aing sanaon? 10.000 perak. Sasapaan teuing. Mun aing teu pasea-pasea. Ih, amit-amit teuing.